Tupalepan geuning geus kakemong caang ngalangkangan carita nu mangsa datang ieu hate sebenang disisirikeun rek dipelak ku anjeun aduh tunjuna kembang asih nu mangkat di garna ati podasnya cas gambaran harapan suci ngan hanya kah cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu bepegatan dewasa muteak kudu papisah geus kapalang geus hate geus kapalangnya dewasa mun kudu ngarasa-rasa dalam dikumaha meureun geus ieu kuduna kembang asih nu mangkat di garna ati podasnya cas gambaran harapan suci dan hanya kah cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu bepegatan saestuna diri teu bisa kumaha sabab tangtung baik saya amalana tapi hate sok sieun upahana daru masa boga rasa nyanding cinta dewasa muteak kudu papisah geus kapalang geus hate geus kapalangnya dewasa menuju ngarasa-rasa dalam dikumaha
mahal